naon ieu kedah terjadi ke diri abdi. Abdi teu kiat ari kedah ngahiji sareng pamaget ku abdi teu dipikanya amah. Hampura abdi ya Allah. Jika si Neng Sinta, wah rek nah tanya diri gitunya, diri mikir orang ke PRT ilmu Neng pada naon? Istighfar Neng. Pada naon Neng teh? Nepikeun ka at ngalakukeun hal nu tidak terpuji gitu teh. Neng apal eta dosa. Eta teh teu disukai ku agama teh Neng. Neng percuma ayeuna salat tiap waktu. Ayeuna Neng ngaji. Ayeuna han saukur bade rek kieu. Percuma atuh Neng, nanaon oge aya solusina masalah mah. Itu cukup ku frustasi, itu cukup ku bunuh diri. Neng oge apal kan mun eta teh sae teh, mun eta awan teh apal. Naon Neng teh? Apakah gara-gara masalah iya dijodohkeun teh? Dari hati mah terbiasa di luar mah hari nu alim. Nya sih aku ngerti. Cuma kan mengertilah situasi jeung kondisina kan kieu. Ayeuna kan posisi mama sareng bapak Neng kan ngajodohkeun Neng. Sedangkan kan teresepeun ka AA. Mungkin Neng, mungkin dia jalan terbaik ke urang. Kan namina cinta sejati maneh terkedah memiliki. Tapi di hati tetap aya bae urang tengah hiji. Nu penting hati urang ngahiji Neng. Ayeuna Neng lamun teu nurutkeun naon nu dipika hoyong ku sepuh Neng. Durhaka kan Neng dosa. Sedangkan Neng kan ngarti lah sakedik-kedik mah kana agama. Hargaan we ayeuna mah kumaha saur sepuh nya. Mah sanes kitu nya cuma kan kumaha situasina keur kieu. Wah, bener. Sip, ayo naon? Uang laporan ke RT, aya di asli.
Ya, sinok nuker itu bunuh diri. Sinok Sinta. Pak bener. Sinok Sinta. Yang baru udah kemana ya? Buah teh, pai manten. Gula yo manuk. Bu. Lah. Iya, gitu. Sendal. Kayak manten mah. Ayo. Cuk saha itu depan bohong. Mana cuk saha? Cek si Bajai tadi teh. Tadi mana bunuh diri teh. Tadi mah muskio. Oh, muskio. Oh. Geus hayu aya mah. Ayo tuh. Saya samperkeun. Samperkeun. Iya sih. Iya teh. Oh, bener iya. Bener iya. Ayo tekan tuna naon. Tadi mah udah geus eta teh. Terus naik ka anu kitu tuh. Naon jai? Naon? Henteu ya si Neng tadi mah naik. Naon teh? Kata degedak ieu. Lah, ini adanya cenah cek bajar bunuh diri. Nya kitu Neng. Oh, nya. Tadi mah ieu yo. Itu. Tadi mah ieu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Asa ancip. Muan teh. Aduh. Tulis alwerin mah Oh, teu make saleting atau make saleting. Celana nu saha ieu? Teh, ieu. Aduh. Bisa ukuran. Padahal tiap bulan menang eta teh. Ya geus enak ieu bae ejangnya. Nah, daripada dia minggu sepi, coba cai. Ini yang lihat kak, baru nih atau bantu. Yang cewek pajak. Daripada si dia, coba cai. Ada mulai kak, PKP. Balik. Yo. Kadenya, hati-hati. Mohon. Nyantosnya ayo nya. Jajapeun, ha? Telas yang rame. Menira, nyantos yuk bareng di jalan we da saeugeus saarah. Aduh. Marana udah kenal, harap pikir. Maran dompet ini mah gitu. Siap lah, harus ngakain di sini. Iya bener ya siap. Bener kalian di desa. Ayo. Kemarin. Hari mana? Celana ganti-ganti. Main masalah celana bro. Nah, masalah jembetan sia. Nah si tadi lu diri di bener dong. Jangan dikurangan dana sia teh. Gara-gara si Nono sih om. Nah, beres jembetan di pak. Beres suka mari. Nah yang beres gitu mau beres apa? Ayo ngos, beresin pak. Ayo lapor. Anjir, ini untung kamu dari berang, ampun. Kalau udah ada masalah tadi. Sip. Wah, kunaha sip? Untuk aduh, suara-suara aja, harus ada orang. Ada ini tuh barang aja sih. Enggus.
Kunaon. Ku babak bata. Oh, penting. Kumain na karasan aku mah. Dan. Oh, ngomong-ngomong kopi. Yang sok aya kopi masuk lah. Aya. Heeh. Kayang teh nya nak. Kayang ya heuh. Alah, ya. Lain ngomong-ngomong ya kumaha urang keur berang euy. Aduh, ya untung selamat eta budak. Untung aya. Paling dewek anu nyampejaan ka urang. Oh, di jalan teh nya. Oh. Aduh, deg bola hate mah aduh. Lain ayeuna kumaha cenah kelanjutan. Kelanjutan. Heeh. Nah, budak mah urang teu harapan we bae. Bisi aya kabar di Sinonosna kitu kumaha. Teuing sah apa sah tah? Ai Sinonosna kandinya ayeuna nya. Tuh, yang budak teh biasana sok aya ka dieu sore. Aduh, nyeri untuk. Sabar. Aduh. Mana Didang? Aduh, iya udah nama kade. Kumaha. Orang yang maksakeun barang-barang. Palingan kurang makor. Itu tangkap pokok kasareting kita tangkap muka. Tangkap merogro carana. Lain ieu teh Nos. Keur beurang teh kumaha sabenerna teh caritana teh. Oh, biasa sama anak muda. Pancet pengalaman mudanya. Lainnya sih urang seorang nu ngadoleum mimitina Oh, ditaruhan cek bol hate. Boleh berenaonnya. hansip keur nyeri huntu ga aduh maksakeun. Biasa panjai. Anu harita teh putih banget kenalan. Balik ke musola. Nya lain urang mah teu nyaho asal kumaha bisa kitunya. Kamarana ka deui. Udah ayo kata tadi teu aja. Ada. Itu orang yang besarwa keliwat. Daud sama mereka teh urang ge panggil. Ada waktu itu cemberut baik orang ditanya teh. Itu kurang mah naon len gitu. Itu naon bungki geuning. Lain dah keur harita aya kabar cenah diriungkeun di RT teh geus beres. Kereskeun euy. Ini ya. Bro. Itu jika nama teh udah ngataran ada Sinonos teh. Terusnya. Bener. Ayo kumaha? Bang Mehmet loh. Ada sok. Pop, cicing. Cicing. Waduh. Cabut no. Waduh, udah baru sumber sahan. Ya, Itu, sip. waduh, lain kek. Aduh, nyeruntu dengan jiga sih itu. Mas euy. Jika budak nu tatangga lembur teh nu kamari. Oh, siang. Oh, Aya ka dieu deui. Kumaha teh? Ayo. Kumaha. Ayo. topi. Oh, bener sih bawa. Jangan PR.